Gus, ayeuna mah tong dibahas wae tentang KDM. Bisi marane hayang hafal KDM teh keur ngajalankeun Wangsit Siliwangi. Jadi tong diganggu eta ceuk guru kuring. Wajig Wangsit Siliwangi menarik ieu cerita. Cerita Galita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Geus ti marana marane duaan ku kuring tadi ditungguan di pos. Tah geus kantor si Bombom ka Mangkarna. Niat awalna ek nanyakeun tentang hakikat sasajen, aya geus di ditu di imah Mangkarna. Malah tentang KDM ditanyakeun, dasar si Bombom. Oh, dah Sep, masalahna kuring masih kena penasaran tentang pembahasan KDM anu keur viral teh ningan. Jadi mumpung ka Mangkarna ya sakalian we ku kuring teh ditanyakeun pendapat Mangkarna tentang KDM. Oh gitu. Gus, ayeuna mah tong dibahas wae tentang KDM. Bisi marane hayang hafal KDM teh keur ngajalankeun Wangsit Siliwangi. Jadi tong diganggu eta ceuk guru kuring. Wajig Wangsit Siliwangi menarik ieu cerita. Bisa cerita Gus Sep, ceuk guru maneh kumaha eta tentang KDM ayeuna keur ngajalankeun Wangsit Siliwangi. Ya lamun maneh penasaran mah Bombom, ku kuring ge dijelaskeun. Tuh si we ge meureun apaleun tentang Wangsit Siliwangi. Pira ku abahna teu pernah nyaritakeun tentang Wangsit Siliwangi. Abah kuring memang pernah nyaritakeun tentang Wangsit Siliwangi ngan can tuntas. Da masalahna kuring teh kaburu kaluar kota. Bisi maneh ayeuna ek ngajelaskeun tentang Wangsit Siliwangi menurut pendapat gurunya neh beuting ngajelaskeun ya supaya kuring oge bisa apal yeuh tepikeun ka tuntas. Oh, sok buru jelaskeun Sep. Kunaon maneh nyebutkeun ayeuna KDM keur ngajalankeun Wangsit Siliwangi. Tah, korelasina ayeuna Wangsit Siliwangi jeung KDM di beh mana? Sok jelaskeun ceuk guru maneh kumaha tah nyarita ka maneh. Heug atuh ku kuring dijelaskeun, tapi disclaimer heula nya. Kasadaya anu ngadangukeun narasi tina video ieu kuring teu bermaksud ngagurui. Da masalahna pangarti Gusti Allah mah luas. Ayeuna samemeh ngabahas tentang korelasina KDM jeung Wangsit Siliwangi. Cuang jelaskeun heula naon sih anu dimaksud Wangsit Siliwangi. Ayeuna cuang diudag tina arti kata Wangsit Siliwangi ti tradisi Sunda. Di budaya Sunda, Wangsit Siliwangi lain saukur bisikan gaib seperti anu dipahami secara mistis semata. Wangsit maknana pituduh batin, isyarat leluhur, ilham anu datang sacara rasa. Terus petunjuk alam anu katewa ku jalma anu waskita. Wangsit teu datang ka sembarangan jalma. Kahiji, jalma eta kudu bersih niatna. Nu kadua, kudu eling jeung waspada. Nu katilu, jalma anu mampu ngabaca tanda lain saukur nempo kajadian. Esensina teu kasampah ku panon tapi karasa ku rasa. Terus cuang guar saha si Siliwangi dina kasadaran Sunda. Prabu Siliwangi lain saukur carita raja di Tatar Sunda. Tapi Prabu Siliwangi nyaeta simbol puncak peradaban Sunda. Ngalambangkeun
Kahiji pamimpin adil jeung bijaksana. Kadua pamimpin anu ngahiji jeung alam. Nu katilu pamimpin anu jadi panjaga tatanan tata krama jagat. Nu kaopat leluhur Sunda spiritual lain tokoh anu mati. Kapercayaan Sunda wiwitan jeung pemahaman kabatinan orang Sunda Siliwangi teu sirna tapi ngahiang. Anu artina leungit tina paningali dohir pindah alam kasadaran aya dina ruh budaya jeung rasa Sunda. Makna Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi lain pesan literal berupa kalimat tetap, tapi pesan nilai moral anu terus hirup. Inti Wangsit Siliwangi nyaeta eling kana jati diri, eta nu kahiji. Nu kadua harmoni manusia alam jeung Gusti. Anu katilu waspada kana karusakan moral. Anu kaopat simbol maung jeung kujang Siliwangi. Tah sameme kuring ngajelaskeun 4 poin eta menurut pandangan nyarane duaan ayan teu korelasi akhlak Padedi Mulyadi jeung Eusi Wangsit Siliwangi. Wajib oge nya euy. Cek kuring mah sep aya korelasina jeung Eusi Wangsit Siliwangi akhlakna Padedi Mulyadi. Cek maneh kumaha we saruhan teu? Lamun nyarwakeun jeung bieu tentang isi Wangsit Siliwangi, korelasi akhlak Padedi nya memang aya. Ya ayeuna mah urang berdoa we semoga Padedi Mulyadi bisa ngajalankeun Wangsit Siliwangi saterusna supaya ya tatanan kahirupan di Jawa Barat bisa teratasi ulah caruk maruk seperti ayeuna. Oh, uhe bener. Amin Allahumma amin. Oh, sep sok lanjut jelaskeun inti Wangsit Siliwangi anu 4 tadi cuk maneh. Kukuring ngajelaskeun. Anu kahiji eling kana jati diri. Leluhur geus ngingetkeun supaya jati diri orang Sunda ulah tepikeun ka leungit. Maksudna kumaha? Ulah sampai ngaleungitkeun akar budaya jeung tradisi orang Sunda. Ulah sampai ninggalkeun budi pekerti anu luhung sesuai prinsip orang Sunda. Nu terakhir henteu poho kana asal usul nyaeta Purwa Madya jeung Wasana. Intisarina kudu bisa ngigelan zaman. Lanjut anu kadua, harmoni manusia alam jeung Gusti. Di tatar Sunda dikenal konsep Tritangtu Dibuana. Nyaeta rama spiritual, resi anu ngajaga ilmu jeung hukum alam, terus ratu pamimpin duniawi. Dina Eusi Wangsit Siliwangi negeskeun alam lain objek tapi sadulur. Jelema lain penguasa mutlak. Pamimpin wajib ngajaga kaseimbangan. Mangkana muncul we simbol hiji leuweung larangan, kadua gunung karamat, katilu cai minangka sumber kahirupan. Tah tartibna leluhur urang baheula mah. Lanjut kanu katilu waspada kana karusakan moral. Geus loba jelema anu memahami Wangsit Siliwangi teh nyaeta peringatan. Lain anu cek diramalkeun bahwa Wangsit Siliwangi teh nyaeta ramalan kiamat eusina. Leluhur Sunda negeskeun kieu. Lamun manusia leungit budi pasti jagat rusak. Lamun pamimpin teu adil pasti rahayat sangsara.
Lamun ilmu dipake pikeun kadunya anu unggul, kabinasaan pasti anu bakal datang. Ceuk kuring selaras jeung pepatah ieu, karusakan moal datang ti luar, tapi datangna ti jero, nyaeta ti kalakuan manusana sorangan. Nu terakhir, simbol maung jeung kujang. Maung di Sunda lain sato biasa, mangkana di Prabu Siliwangi aya simbol kujang jeung maung. Anu esensina kahiji kekuatan batin, kadua wibawa tanpa pamer, anu katelu ngajaga tatanan kahirupan, nu kaopat jiwa pamimpin anu sajati, nu kalima teges teu peungis, nu kagenep galak lamun kudu, lemes lamun pantes, anu terakhir jelema anu kukuh kana janji. Jadi esensina maung jeung kujang teh nyaeta manusia unggul anu kukuh kana janjina. Tah mantak guru kuring bisa wani-wani nyebutkeun bahwa Padedi Mulyadi teh keur ngajalankeun Wangsit Siliwangi, masalahna korelasi alak Padedi jeung Eusi Wangsit Siliwangi salaras. Kitu bom-bom we. Waduh, luar biasa ternyata si Wangsit Siliwangi teh. Oh, saya kurang panujulah tentang korelasi alak Padedi jeung si Wangsit Siliwangi anu dirasakeun kuring ayeuna. Ya kuring oge panuju. Ti awal gen kan kuring ngobrol ketika si Yosep geus kajelaskeun tentang si Wangsit Siliwangi, memang korelasina jeung akhlak Padedi aya. Jadi ceuk kuring pantes Padedi Mulyadi disebutkeun putra Sunda anu keur ngajalankeun Wangsit Siliwangi. Masalahna Padedi Mulyadi paham kana struktur budaya, adat istiadat, tradisi Sunda, jeung manehanana mampu ngabaca simbol-simbol anu diwariskeun ku leluhur orang Sunda. Tah bener kitu we. Mangkana bom manentong heran lamun ayeuna loba jelema anu hayang ngaruntuhkeun kapemimpinan Padedi teh. Masalahna jelema kitu mah jelema munafik, jelema anu geus heureut lengkah, bingung hayang nguasai Jawa Barat demi kepentingan dirina pribadi, geus hese ngalengkahna kudu kumaha. Mantak jalan anu hiji-hijina hayang bisa nurunkeun Padedi Mulyadi ceuk pamikiran maranehanana iwat ti protes, demo jeung ngajieun fitnah. Anggur sima urang ayeuna kudu bersyukur boga pamimpin anu daek terjun langsung ka lapangan, henteu loba di kantor cicing, henteu loba ngagosip, henteu loba ayeuna ngan saukur menikmati fasilitas nu aya di kantor, tapi bener-bener turun terjun ka lapangan ngabaur jeung masyarakat. Wajib oge euy bener. Kuduna mah urang teh bersyukurnya euy. Aya putra Sunda anu mampu ngajalankeun Wangsit Siliwangi jeung bisa ngaguar simbol-simbol leluhur. Makana eta sakuduna mah urang teh kudu bisa nyonto ka Padedi Mulyadi anu mampu nerapkeun Eusi Wangsit Siliwangi tina kahirupan sahari-hari manehanana. Masalahna leluhur urang mah baheula ngajieun simbol-simbol teh jangguareun anu penuh pisan ku makna tentang kahirupan. Nah, termasuk tadi maneh bom-bom jeung si Uwe kamangkarna erek nanyakeun tentang sasajen. Lamun maneh apal hakikatna sasajen eta teh baheula guru kuring ngajelaskeun ngan can tuntas eta teh kuringna kaburu mangkat manten. Eta oge sarua luar biasa, loba simbol-simbol anu kudu diguar ku urang jang dijalankeun di kahirupan sapopoe. Pan justru eta
kuring oge can tuntas sep da baheula Abah kaburu maot. Mangkana kamari ka mangkarna teh maksudna memang eta hayang apal hakikatna sasajen. Paling meureun isuk kuring ka ditu jeung si Bombom bisi manaek ngilu hayu. Oh, kuring isuk rencana rek ka mangkarna deui, rek nanyakeun nu puguh tentang sasajen, moal nanya deui ka DM. Bisi manaek ngilu hayu sep. Duh, isuk mah kuring mah bisa euy. Isuk bagian ka Banjarsari. Mulang ti Banjarsari masih peuting nepi ka Pangandaranana. Nya kieu we lah, sok we maneh duaan ka mangkarna tah ketika geus maraneh naon apal jeung paham tentang hakikat sasajen baru kek meureun kuring nanyakeun ka maneh duaan. Kitu paling gen. Oh nya tuh heug ai kitu mah. Nya meureun kuring isuk ka mangkarna jeung si Bombom ke mun maneh geus salse nya ngumpul di dieu cuang bahas tentang pengalaman kuring jeung si Bombom ka mangkarna ngabahas tentang hakikat sasajen.